memperingati HUT RI ke-79 yang diselenggarakan oleh Kepanitiaan Koropeak RW 10. Pada malam hari ini, acara yang sangat khusus kita persembahkan. Malam ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Ada dari Tikoro TV. Tanpa menunggu lama lagi, langsung saja saya panggilkan kepada personel dari Tikoro TV, yaitu ada Mang Uya, ada Om Sandi, Mang Miing, dan Mang Suni. Tolong berikan tepuk tangan yang meriah untuk semua tamu kita. Cek 1 2 3. Cek cek. Wilujeng wengi kanggo kala ieu mah ya laguna jeung rek kawin deui atuh. nenek. Halo. Wilujeng wengi nya kanggo warga Koropeak RW sabaraha teh? RW 10. RW 10 mah ya. Tuh cara gara rezeki tuh. Pokokna mah ulah ilah apa pokokna mah. Pembukaan heula atuh ya cantik Koro TV. Siapa? Sok mau ya? Kumaha? Pembukaan biasa. Pembukaan Opening Opening. lah. Oke. Wilujeng sumping di Tikoro TV nya tong hilap subscribe, like, sareng share. Gitu Kang Adannya. Laras naon. Ieu teh karesan teh abi teh bingung saras nama. Ya. Atuh wae. Asahan ya. Asahan. Abi Intel. Itu wae. Ya punten dia murah kali aman. Tapi amannya. Aman. Jadi cuma ya kesok bening aja. Acara. Kesok bening aja dia. Sok aja. Pokoknya mah ka pemirsa Tikoro TV, alhamdulillah ayeuna malam ayeuna Tikoro TV bisa hadir di acara Panhut nu digagas ku pemuda-pemudi nu aya di Koropeak RW 10. Malam ayeuna urang-urang tim di Tikoro TV spesial edisi kemerdekaan Republik Indonesia. Anu Kak 78 yang Oh, 78 perjalanan jauh ya. 78. Alhamdulillah. Wah, Abi Kang Emik asa suatu teh asa sae gitu. cek kalau mah. Tiga. Hai. Kayak asa kenapa? Sakit oke. Kali asa kenapa di? Kumaha? Asa kira raos. Sulit tunggu ieu mah. Tapi kieu mau nih ieu teh di Koropeak mah terbaik asli dah moya. Asli benar. Jadi setiap tahun teh mewah acara teh. Tapi ing sameme kanu acara Panhut saya khususon ke panitia nya di dia jeung ke masyarakat RW 10 oke. Tikoro TV nyadiaan giveaway nya. Insya Allah dikasih merchandise dari channel YouTube nanti Tikoro TV. Sarang aya voucher makan gratis nanti. Oke? Di rumah masing-masing. Hah? Di rumah masing-masing. Entah serius oke, serius. Asli ya asli. Jadi nanti ada voucher makan gratis khusus untuk 5 orang. Terus merchandise khusus untuk 5 orang. Jadi pantengin terus acara Tikoro TV ya anu kerjasama sareng panitia HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Pokoknya mah. Ya. Gagah pokokna mah. Gagah. Jeung saya secara pribadi anu ngageugeum di Tikoro TV. Sieun sih curi ka aing. Lah, kalah aja jeung ieu serius. Urang serius. Malam Jumat. Urang serius ya. Jadi hatur nuhun oge ka warga Koropeak RW 10 khususnya di Kabupaten Garut jeung samudeurana atos ka subscribe channel YouTube Tikoro TV. Tikoro TV. Anu deungat ayeuna sampai ka wengi ayeuna Mang Uya. Ayeuna alhamdulillah urang tos tiasa ngempelkeun subscriber kirang langkung di angka 3.167 subscriber. Ketro. Alhamdulillah. Acara mau dikumpulkan resepnya di Alhamdulillah kantun 7.000 deui kita kenging platinum. Jadi mudah-mudahan iya Tikoro TV teh salah sahiji channel YouTube anu di mana ruang obrolan barudak lemur, obrolan pemuda-pemuda, obrolan kolot ya obrolan orang lemur lah anu ngabahas terkait masalah problematika anu di lemur. Ya problematika anu di lemur nya banyak hal lah. Segala rupa. Segala rupa. Jeung percintaan oge. Jeung percintaan oge. Rumah tangga percintaan. Opa jadi tua ya. Jadi ngobrolkeun Agustusan urang ieu nostalgia anu ya. Serius ieu mah nostalgia. Saya bisa sampaikan dengan ayeuna nya ieu pelajaran oge ya ke pemuda-pemudi di Koropeak. Eta mending tong make backsound lah.
Bensona paruman bensona. Jika kawin, jadi hayang kawin deui atuh. Mang Uya. Bensona kecilan. Jadi alhamdulillah berkat Lemur Koropeak RW 10 nya khusus ke pemuda-pemudi di Koropeaknya bisa perjalanan sampai ke detik ayeuna. Saya secara pribadi teu ngaleungit nya ieu cukang lantaranana dina acara Agustusan nya kepanitiaan Agustusan anu bisa ngadewasakeun abdi, Mang Uya, Mang Miing, Om Sandi itu semua di tiap lemurna masing-masing punya acara panhut oge sama siga kieu siga barudak ayeuna juga pemuda-pemuda ayeuna anu bisa ngadidik jeung ngadewasakeun diri urang sampai ka dengat ayeuna urang bisa kikieuan. Bahkan saya sama Mang Uya terus bergelut di bidang musik. Bahkan hasil inu Agustusan cenah kamari ningali di dia aya gosong. Apa gosong teh? Apa? Naon? Go pergi. Heeh. So petas. Nya pergi nya petas. Tah. Salah deui. Naon Salah. atuh? Oh, Sok ya. naon? Mau jelaskeun. Go pergi. Heeh. So Pertunjukan. Sareng wakene anjir. Naon nih apa gosong teh? Oh, Jadi, mana didinya iya, masih bakal apa? Pemain atuh. Didinya bakal apa? Intel. Pemain gosong. Jadi gosong teh kieu Mang Uya pertunjukan musik bobodohan, lip sync. lip sync. Lip sync san. Jadi ngomongnya hah? Lip sync. apa? Gitar, Poho urang poho. Heeh. Teh kieu maksudnya jujur ya. Abi mah di Koropeak khususnya lemur ieu Bener. nya sama reueus hate teh. Nya. Dari teu teh asal lemur abi kadua. Betul. Soalnya naon? Rencangan abi seueur ti dieu. Janatna Keraya Studio Warna. Bener teh. Nuhun. Tempat ngumpulna musisi-musisi. Pauhim. Pauhim matur nuhun Pauhim. Mohon. Nya. Terus CS abi drummer di Pengker. Oh. Aparit nah. Parit ceria. Mana Parit Parit ceria? ceria. Tapi tadi mah bandingkan sama Masona tadi. Oh ya. Ngobrol aja Saya cenah. sama Tapi kemarin geus ngobrol ek endorse na ka Tikoro TV. Ayeuna we tagih. Rit, tong diladaan abi mah. Nah, meeting sadayana. Tapi kieu nih. Rit. Mang Uya abi nuhun oge nya ieu ka panitia. Ieu yang apa ieu ketua panitia saha ieu? Heeh. Kudu diulang ka dia. Jujur. Engke aya waktuna Aya, iya. Kudu datang ka dieu. Closingnya pas Nah, balik deui ayeuna kana Gosong. Gosong hiji acara anu digagas ku pemuda-pemuda zaman baheula. Salah sahijina meunaan Om Jack, di dieu teh apal meunaan Om Jack si melengking teh gini. Leuh eta mah. Nu melengking ieu gini. Jadi Om Suantana teh Jack tinggi pisan eta mah. terus saha almarhum Aris, terus banyak lah Irham, nu khususon baginten kapan Asir. Beliau anu ngagagas lip sync nya Gosong teh ari Gosong teh lip sync. Salah sahiji saya bisa terus bergelut Mang Uya bebarengan jeung Mang Uya jeung Sandi di nu band-bandan. Ti keur leuletik saya di warah dididik ku bobodohan, tina bobodohan hayang ngalaman kanunyaan. Nu sampai pada akhirnya nya sampai ka dengan tayana urang main musikan ya kan terus. Jadi memang siga anu hal sepele hiburan biasa tapi berkesan ke Rabi mah. Dan Mental sih ya cek abi mah. kumaha? Mupuk mental. Mupuk Mental jadi di kecilnya di didik itu akhirnya kan benar. jadi udah biasa. Minimal public speakingnya ngomong di hareup teh bisa gitu. Jeung motivasi. Motivasi Ka hareup. Nah, Bener. tah ayeuna urang kali ayeuna teh penerus pemuda ayeuna. Bener. Ieu barudak teh nya. Bener. Barudak ulah areraan nya umat. Ulah juga Mang Udi areraan. Ulah eraan. Ngerakeun atuh. Ulah juga ieu ngerakeun. Kamu dia ngerakeun ieu mah. Nyata lian ti Gosong anu kegiatan legenda nya jeung budaya di Koropeak teh nyaeta gerak dan lagu. Loh, atuh eta gerakan Dancer eta teh. Cing, Asli. di antara ieu Sanu pernah gerak dan Bisa lagu. orang tuh bisa. Iya. Teu bisa. Ka zaman. Teu bisa. Abi mah pernah Naon? kapungkur laguna teh Tilil ternyata tah. Tilil nog celentong. Apa lebih? Apa abi milenial. Balik ke sekolah. 2000 urang mah nya. Kelahiran 2000 urang Oh, mah. atuh mah jadi Tah. Tapi tapi abi tah terang gerak jalannya kumaha. gerak dan lagu. Oh geus digentos. Jadi gerak dan lagu teh lain ibarat dancer. Ayeuna mah jojoget dah. Di dieu aya oge legend. Alalan mana Oh, alalan. alalan tah kudu diulang Alalan ya. nya. Oh, Nya. eta mah.
pemuda-pemudi Koropeak mah bari sajoget kulalan. Cenah tadi can ditanya kok habis anu ngalaman con. Lah, ya, kan orang nonton. Lamun si Sani mah penonton terbaik urang teh. Oh, The best gitu. penonton teh. Tah ibu-ibu ge, ibu-ibu Hah? anu ayeuna boga budak 2, 3, nu Hah? boga 5 eta kulalan teh pernah dilalan. Bener, alalan aya alalan. Di dia eta teh legend pisan Om Sandi. Jadi anu ngalatih dancer jeung khasna teh ku India gini kan. Oh. Dan kumaha dan? Ada eta Gitu biasa. Koi pilih gaya, Koi bil gaya. koi pilih gaya. Jeung Jadi- aya Saha? Herlin. Teh Erlin di RW hijinya. RW Di hiji. RW hiji teh eta salah sahiji legend oge anu ngageges gerak dan lagu. Gosok banyak lah pokoknya mah acara-acara anu naon hese di lemur batur ngan aya di lemur Koropea jeung kieu mau ya sigana nya ieu mah sigana lamun Koropea eueuh Agustusan eueuh kieu panggung bisul sa RW jeung teh wargana asli geus ngabudaya Agustusan teh judulna acara nama ti Juli Justru eta tah. penutupan ke September Nu mata kreueus ka abi. Tah, eta. Nu mata kreueus ka abi. Iya mah meriah wae. asli Abi wah uih nya ka itu kadi ka itu. Hebat dia mah Agustus encan panggungna geus aya. Tah, eta kaleuwihana Koropea tepuk tangan buat warga Koropea. Eta, Bang. Tah, spesialna orang Koropea teh eta. Kedah dipertahankeun ade-ade garilis ujang Ya, kasep. hah. Jadi mau ya di lembur batur mah teu kieu. Teu ti Lembur awal. batur. Teu ti awal. Pokoknya karena palunggul Karena artinya. apa? Sampai ke puncak. Ha, bener. Jadi urang mah di Bener. awal kene geus Kaminggu lah. Cenah, Mang Uya, cenah ieu mah panitia HUT RI ke penutupan teh nyawa Ade Astrid jeung Slipknot. Dangu-dangu ka abi mah engke penutupanana bade liliwetan. Salurna mah Di dia. bade mais Eta bade- mais lauk hiu. teu jadi-jadi eta mah. Nah, Itu jadi. mana yang wacana Ngaliwat. Ngaliwat. Mana yang wacana Udah hadir saha? Tuh. Ngaliwat tapi mandi pernah ngaliwat tadi. ngaliwat. Nah, jadi ka para pemuda Koropeak RW 10 atau di mana wae nya ka pamirsa ti Koro TV oge ieu ya. Jadi ayana momentum panitia HUT RI siga kieu acara-acara kieu teh hiji wadah keur ngadewasakeun diri. Nya hiji wadah keur ngadewasakeun leutik nu tadi teh cek Mang Uya. Mental. Mental cek Mang oke. Uya. Banyak pelajaran anak hiji Bener. mental, dua paham berorganisasi dari kecil. Tuh eta nu utama nama. Terus namina teh belajar Kita ngomong diharap kan anu tara biasa mah ningali audiensnya teh kieu nyakal mik teh. ya, tapi kadang bingung. Teh kadang bingung. Lamun ketika nyebutkeun ngomong dihareup kela. Abi mikir teh ngomong di tukang kumaha gitunya. Mau dijawab Pak. Nya jeung jadi Jawab. jang penerus-penerus oge nya Benar. ulah ngarasa era. Ya. Era isin Ya. ulah. Benar. Ya oge anda sekalian teh penerusna. Betul. Ya, gitu. Betul. Penerusna mau ya. Peperiheun teu jiga pejuang-pejuang anu zaman Bareto Nah, sampai ka eta. ngorbankeun getih jeung nyawa. Keun we keur urang-urang ayeuna mengilu ngamariahkeun HUT RI teh ku cara-cara anu positif. Tak engke orang bahas engke acara-acara live streaming di Koro TV bakal aya kegiatan HUT RI. Heeh, Ya. bener. Da lamun dibayangkeun di Tikoro TV episode ka-3 pernah ngahadirkeun narasumber di Koropeak nya ieu mah pelaku sejarah pisan. Wa abinya lira Bah Idin aya kana Bah Idin nya. Bah Idin mah manehanana si pernah ngalaman keur zaman agresi militer Belanda nu kadua. Lah jeung si Raples eta sigana gaulan. Raples mana? Di mana? Hah? Si Raples Belanda ban si Raples. Panderbrong. POC si Raples. Raples. Dendel gitu. Denlas Dendel gitu. Salah. Mana-mana Cukup bae we atuh. Darukeut deh. Ya sama zaman Bareto kene ya tuh agresi militer Belanda nu kadua mah beh dieu T45 ka dieu urang geus nyatakeun merdeka dijajah ku Jepang Orang baru ngomong ke sejarah meledak di eureun. Sejarah apa meledak oke gitu. Nah jadi si Abah Idin mah ngalaman cek si Abah ya kayaknya bisa ditonton lah ku pamirsa oge di Tikoro TV episode ka-3 nya. Jadi rep magrib teh geus keung di Jalan Ahmad Yani di dieu teh. Panser apa panser teh? Tank baja. Tank baja. Panser kayak minuman. Nu pada pantar atau eta mah. Jadi si Abah mah ngalaman ukur zaman Belanda ieu cenah Bundaran Suci nepi ka Cimasuk teh Mang Uya tempat perang.
si Abah gitu. Jadi si Abah memang pelaku anu sampai kaina alhamdulillah sehat walafiat hadir kana aya di dia. Memang sebetulnya banyak lah kolot-kolot orang di Koropea gitunya nu masih saumuran Mbah Idi terus Mbah Eye di Koropea eta memang pelaku sejarah jeung lamun ningali momen Agustusan kieu teh nya non asa lain nostalgia san non ngaranna teh terharu sedih gitu Teu paham, terharu jadi baheula mah hayang gigian ge hese atuh. Baheula bersyukur. tong Budak milenial mah apal terharu, Wah. apalna terkesima ieu mah. tah hayang acara siga kieu teh hese tanu mata keur pamuda-pamudi nu aya di dieu menurutnya di Koropea sok ieu jadikeun ajang keur urang ngabuktikeun diri bahwa kada urang mah teu jiga anu kapungkur kolot-kolot urang anu geus teu aya, urang beneran ka pejuang-pejuang anu kapungkur kur bisa ngadoakeun, tapi urang sebagai penerus bangsa sok isi hari kemerdekaan Republik Indonesia itu kudu hal-hal anu positif. Ya. Tapi jujur ieu mah abi mah tiap tahun anu ditunggu-tunggu ku abi Agustusan teh kegiatan barudakna perlombaan-perlombaan. Oh iya benar. Kita memeriahkan sekali. Tadi lomba makan masih kena ikutan teh? Masih? Makan kerupuk plus nasi goreng nggak belum. Anu berkesan naon perlombaan? Berkesan naon eta san? Saya deh ya makan. Ya, ya, kerupuk. Pemecah rekor. Pemecah rekor. Saha? Ayeuna ke HUT RI kemerdekaan tahun nu ke-78. Selama 78 tahun nu meunang di abi hiji perlombaan. Naon? Mindahkeun belut teh ya. Anu tina jolang kanu keler. Kumaha eta? Belut listrik. Baik kan. Tapi di Koropeaknya urang paling permainan nu eueuh naon? Lintas kolam. Oh, zaman baheula aya nya. Lintas kolam. Oh, iya bener nama. batete terus baheula mah mun teu salah ingat keneh teh rebutan oge di tengah balong. Tengah balong iya di Ya, di mana sih dia? Ya buaya nu itu. Aya hiu, orai kadut. Ai. Ganti isi. Aya, coba ieu mah. Nyebut orang kadut bari ngomong orang kadut. Dan itu juga kadut sih Bapak. Ieu mah nya Anu sapeda, heuh. sepeda aya. Zaman baheula di dia san. Tapi anggar Naon? anu paling resep mah nonton mah Naon? gerak dan lagu. Ah, ya benar. Abi yang terang. Wah, Contoh adalah eta pelaku-pelaku malahan mah Hah? istrina ketua panitia ge pelaku Joget naon baheula? India. Koi mil gaya. Ai. Kumaha Gaena. Oke, kudu diulang batu. Kudu diulang ini teh. Apa baru Apa kayu nama. mana aya ya istrina ketua panitia aya segalanya. Tuh seri aya. Mana? Itu seri Oh itu. Eh, Keterangan ketua panitia nah yang apa lu mana? Ci enak ulang panggil. Ngobrol. Mana? Jadi atasnya ketua panitia aja. Mana? Saya mah ketua panitia na. Abi wae teh apa? Apa saya ketua panitia na teh? Itu lagu Lilis Sirungi bakal dongkrak gitu. Ya banyak. Nah, iya ya gini. Aduh, Atuh ieu mah personil urang-urang kene. Geus turun itu. iya dia. Iya sareng wakil lah ya. Orang bahas orang gojlok ya. Naon? Orang gojlok we. Di ditu maneh. Iya di dewek ya. Cewek di tengah. Ayo saja. Mun wakil mah lancar. Oh, ketua dan wakil ketua. Ketua. Oh, gitu. Sok mangga neng. Waalaikumsalam. Tah ieu meureunnan. Atuh tepuk tangan atuh. Sugan jujur abi teh apa? Pertama teh tadi aya WA ka abinya. Bang Uya, sebenarnya episode orang teu aya sih ieu. 7. Hese, polisi India ya. Dan catatan episode nu kosong sih ya duit mana tulah dibere ke. Oh mata catatan. Aya seberapa episode dan kamari dan teu hadir sih ya. Kostum diserangan. Kada amat kostum aja waktosna nya ade. Ternyata geuningan nu jadi ketua panitia na oke. Titi Koro TV oke. Kenalan heula tuh. Bebek. Ya kenalan heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geus cukup geus. Ieu men da geus hafal. Ieu langsung ka wakil ketuana we. Kenalan atuh. Geus kudu aya geus langsung ka wakil ketuana lah. Sok atuh lah. Geus sok wakil ketua we langsung. Abi mah kitu lah, nami can digentos tinu kakak masih siga kamari-kamari. Naon? Berel. Si Bobby urang ngaran diganti Beni Wahyudi kamari tah Bobby. Kusa? Kusi Bobby. Wahyudin. Apal berel tuh? Apal berel? Apal?
Nah, Hei. Jujur. Asli tak apa ngarang asli tahu. Benny Muhammad Wahyu BMW. Jauhnya asa jauh jeung perkiraan abdi gitu. Naon? Nah, digiris ge anak. Bagi-bagi. Iya saha ieu? Kenalan ini teh. Nyakunya antum Teu ngomong Aisyah. Apa Di mana kamerana paling mana ieu teh? Tuh itu tuh kamerana tuh. Oh, teman-teman pemirsa Tikoro TV. Cukup. Atau segitu. Ya izin memperkenalkan diri ya. Bahasa Alhamdulillah. Sunda we lah. Alhamdulillah tahun ayeuna teh dipercantan jantan wakil ketua Mantap. HUT RI ke-78. Ini rame di penggemarnya tim sukses. Nami abdi teh Desi Permatasari. Gitar. Artis Tak sengaja. lewat depan rumahmu. Tetap Abraham. Drum Jangan, jangan. Aya kadang-kadang ya suara drum Abraham euy. Sulaiman. Atas naon deui atuh perkenalan teh. Cita-cita. Hobi teh kesan-kesan. Alam nih siga ieu nya di ospek ieu teh astagfirullahaladzim sareng bapak-bapak coba. Neng Desi, kita kan alumni, ya, baiknya alumni Panhut, ya, Alumni bapak-bapak Agustus, pada kumpul ya mah. Naon? Acara Bima. Oh nya Di bawah umur. Masih single sebenarnya. masih single sok we daftar tah ka Jang Sandi mangga tah. Budaya nu tadi disebatkan gosok terus gerak dan lagu itu kan masih dipertahankan. Masih. Alhamdulillah tinggal merenang ngareah-reahna lah mereno ayeuna namanya ngan merenang nitip we ti urang-urang mah nu jadi lanceuk nu jadi adi omat kemerdekaan HUT ieu teh sok manfaatkeun sabaik-baikna eukeun aja ngadewasakeun diri teh nu tadinya Mang Uya. Bener. Kan ada mana ya? Terkaca anjing tapi panitia teh ada sekolah emang. Iya, sudah jiwa mah. Aki. Ini ceritanya teh tiba-tiba kenapa tiba-tiba Pak Beng yang jadi ketua? Ya. Tiba-tiba teh kan ngobrol awalnya tuh. Ya benar kata Mang Suni tadi gitu yang di awal dibilangin teh bisulan gitu sih gana teh lamun eueuh Agustusan gitu ya warga Korea. Asli eta mah. Bulan Juni apa Juli ya? Juli teh tah Juli abi teh hujan pas usum hujan Mang Suni. Entah pas saya tah lewat ya ada anak-anak cenah. Bade ka mana ditaruh bade latihan teteh cenah latihan naon? Anak-anak murah kali. Iya, anak-anak kecil anu sakarieu. Oh. Ya. Sandi ngalawan sampai gitu. Bade latihan naon? Si Sandi mah bisa badak siga kita di keuman kumpulnya. Sana cai. Mata pepana laun. Tapi gini golongan. Mata pepana laun. Ih pepana laun. Naon? Soalnya lamun tijalikeun. Hah? Ngancur. Apa sipo teh? Sipo apa? Apal. Naon? Lain. Habis. Lanjut tong dianggap tong dianggap. Iya, terus sampai mana tadi? Terus kieu cenah saurna teh. Bari latihan teh latihan naon latihan joget cenah. Joget keur naon Agustusan. Iya mah jadi Barudak panitia. kolot. Iya, anak kecil ieu teh anak kecil. Oh. Jadi anak-anak kecil teh panitia mah teh acan aya eta teh. Can dibentuk. Tan. Iya. Tan. Terus kela sakedap. Tacan. Budak letik. Tacan rekse. Budak letik. Sakedap. Budak letik. Gitu. Budak letik. Sok Terus- gitu lah. Terus habis gitu teh Teh Anti lah ya istrinya Pak Beng tuh bilang kayak gini. Nu mana? Kan saya bebeja ka urang mah si Anti. Mau ya kemarin saha? Apanya? Ada ya kan? Tanya bener kan? Kajol. Iya. Teh Anti tuh bilang gini. Oh iya. Dah ya, ya bener. Aman. Aduh, aing nggak bisa balik Abi kayak. mata ngiringan teh. Aku mata ngiringan. Kenapa kita? Terus anak-anak teh latihan Iya gitu. udah latihan. Nah terus Teh Anti teh ngobrol ibu bersama ibu-ibu Aub. Ya pokoknya jangan lupa juga Ibu-ibu kalau yang Aub 10 teh punya ibu-ibu Ah, Aub. ibu-ibu Aub. Ya. Juara. Ibu-ibu Aub. Itu geng Episode bunga. kesini aja ibu-ibu Aub. Ibu Kaupat apa kelima? Kaupat ibu Aub teh. Itu teh tapi Aslinya. baru perwakilan
perwakilan aja ya yang Baru di perwakilan. situ teh. Tah jika ibu-ibu Ibu aub aub ya masih kelang, banyak. kelang. Jika ibu-ibu aub nya sapoe we denarium asli orang mah. Lalu lu suntuna. Untuk asli. Baru lesu jika nanti. Hah? Bukan gibah. Ibu Aum mah bebekalan. Sanes gibahnya ibu-ibunya. Sanes bebekalan. Sanes transfer informasi. Transfer informasi cenah eta misalnya. Lain lagi bah, tapi ngariung. Aduh ieu mau Ayo waduh. ngobrolin batu. Gitu udah apa? Bukan transfer informasi. Tah eta. Ya, informasi. Jadi Ngobrol batu. pilih aya nu acan terang gitu kan dipastikan terang. Berhubungin kondisi itu modern ya katanya. Orang bayangkan misalnya katanya transfer informasi ulah nyarios ku bluetooth we. Ya, oke mah. Alim kedah caket bluetooth mah. Ya, kabayang cuma ku bluetooth. Kudu pada empet. Pada empet Kedah aku. caket. Iya. Kabayang. Emang di swipe ke bluetooth. Terus Cik, teh Anti teh bilang kayak gini bersama ibu-ibu Aumnya teh. Mbak cenah kan jadi panitianya cenah omat cenah kayak aku tuh. Ya bimada moal bade liren cenah. Akhirnya Pak Ben mengajukan diri. Hayu weh cenah hayu diketuaan ku Abi cenah sugan teh heureuy. Sugan teh heureuy pas gitu rapat pertama ternyata tiba-tiba kucuk-kucuk datang Pak Ben teh. Udah akhirnya kita akhirnya memutuskan pemuda-pemudi teh udahlah sama Pak Beng aja tuh sok ketuanya gitu. Jadi pangkolotna di nu panitia teh. Ya gua bisa TKP. Pak, iya bilang jadi ente. tapi aya. Disogok ku abi disogok gitu. Can lah. Kan orang mah update terus. Ya, update terus. Aya acara lip sync. Anu kamari dibahas anyar kene masalah KKN budak lah dimenangkeun juara kali ini anjing. Ya. Itu sudah di disclaimer. Itu sudah di disclaimer. Lain budak eleh. Dah tuh kakak mah kikieuan we. Kumaha dengan Ini pikir-pikir ke tahun jadi persaingan. orang salah diundang. Katanya, Iya. Sarang kurang kali itu. Mun battle cerita nate. Aduh, Jadi saingan gitu. Cek abi mah nya padahal mah duetkeun we nya ameh menang. Nah, abad dipisah-pisah coba. Orang itu kurang kali habis kurang giringan ya dia. Kenal di makan Pada dua. giringan gerak dan lagu kayak kaping Kela. sabaraha teman-teman. Nyata gerakan lagu iraha. Salapannya Malam Sabtu malam Minggu Sabtu ayu. malam Minggu ya. Jadi Heeh. nonton bakal rame bakal. Tapi lagu-lagu bangke. Nya. Itu di ngobel. Lagu rame. Lain kesan-kesana we Mas. Saya nanya keur we lah di Sebeng mah bosen saya nanya ke Sebeng we. Cici we, heula. Ini juga benya aja. Aja Beng, asa penunjukan kopi. kopi heula be. Tadi dinya geus Ya aya. sosok-sok buruk Aing teh ketuana. Sosok penunjukan Mumpung kopi. aya di kali-kali di tengah TV dititang. Kopi. Jorokona. Pagengan. Jeung Kela, urang nanya kesan-kesana pas ngabentuk panitia nu karasa kurang ya. Zaman baheula mah punten nya sok aya drama-drama dinamika kitu. Kumaha tah nu ayeuna? drama kumaha ya? Anggeus pokona mah pasti we di tiap panitia mah aya we dramaan. Ari drama mah ya. Kumaha? Seri teh suatan aja. Nah, emang kumaha? Lanjut. Eta kesan-kesana kumaha? Kesan ya. Drama-drama tiga kali itu. Drama mah pasti ada di setiap Dinamika mah pasti aya. pasti gitu. aya pasti. Seperti apa gitu? Mau rame pamit aya nu kitu. Kayak turun. Mung teka cek yang musibeng. Mung teka cek yang musibeng. Ah, pakai tampunten. Terus kumaha? Ayo teh giringan. Benny. Pasti. Benny. Ay, tembrok barudak. Benny. Iya macam apa tuh? Ya menang bari ngarokoknya menang meureun. Ya. Bebas bener Oh asbab. Entah lah. Atas. Adab, kela adab. Ulah. Adab, lamun di Ulah. imah, nya lamun urang namu, nu di imah teu nyadiaan asbak. Ulah ngarokok. ngomong asli ulah. Matak urang mah mun ka imah batur asbak sok mau asbak sorangan. Ngana bisa? Udud. Bener. Lanjut tadi sih. Oke, sampai mana tadi teh? Oh, drama ya. Pasti ada yang namanya drama mah ya. Dari kabayan ke ayah ke. Lain. Biasana setiap Agustus sok aya drama dinamika
Cinlok percintaan kayak dibahasna cinta lokasi ke Agustus. Iya kita acan rek. Oh tak can sok jelaskeun di makanya beng biasana mah. Hatur nuhun Pak Ketua. nah eta duit mana nah dia duit Pulangan nah sakitu nyogok mana nyogok deui wae. Ya di drama mah ada. Contohnya hal kecil aja itu teh bisa jadi drama di dalam acara kita. Dinamika gitu ya. Di panitia Hari ditanya ada nggak sih drama-drama? Ya pasti ada. Setiap Tapi, tahun Kela, itu pasti ada. sebelum naik ke panggung ieu sebelum ketua panitia ngajadwalkeun jeung ti Koro TV abi geus riset laras jeung Iwan Saha? teh Desi Kela di panitia eta aya gosip nu kitu ya Bang Suni. laras jeung Kayaknya Iwan gosip gitu. di saha? Iya. Iya. Di fakta apa bisa gosip mah. Berarti fakta bener. Teu nyangka. Lain jeung kieu saya pernah ngobrol oge jeung ketua panitia. Jadi aya nu hal unik ya di pikasirieun ya. Kumaha. Kan di tiap personil panitia teh kudu nyieun moten nyieun quote. Ya quotes. Quote saha numpang lucuna teh? Saha? Si ketua kan dia ketua. Ketua. Dasar nu lucu panitia tahun ayeuna mah. Kela saha quote numpang lucuna teh? Quote. Oh kuote naon euy eta. Si Akbar. Akbar mana Akbar? Oh, aku Akbar ingat. mana? Aku ingat. Mana Akbar? Aya teh Akbar. Akbar aya teh. Kadia. Akbar kadia Akbar. Mau jadi mau nanggi poe nya. Kadia Akbar. Kaos. Kaos. Akbar Kaos sakali Pak. Kaos ya. Yang foto bersama jeung Ming. Ada kamari perkenalan teh ada di skip quotes na Akbar teh. Nah, Da agak kumaha nya? atau naon di Tikoro TV mah aman. Aman. Aman di Tikoro TV mah gitu. So, Jang Akbar, Dewasa. Jang Akbar. Mana Jang Akbar? Jang Akbar. Nah, Mang Uya kasih mic Mang Uya. Coba Jang Akbar quote-na naon? Tah ieu mic-na tong. Coba quote-na naon? Sebatkeun quote-na naon? Telat nyambut jadi dangdut, telat ngangkat jadi hajat. Telat nyabut jadi dangdut. dangdut telat hajat. Telat ngangkat jadi hajat. Nah, eta quote-na Kang Akbar. Telat nyabut jadi dangdut. Dan telat nyambut jadi dangdut, telat ngangkat jadi hajat. Tah eta bisa dijadikan moto ti Koro TV. Acu ukuran naon? Hah? L. Ukuran naon? Ukuran XL? Bisa topi di bere topi. XL. Benyol catat. Sepatu nomor sabaraha sepatu? Sepatu nomor sabaraha? 4 hiji. 4 hiji. Celana nomor sabaraha Abi celana? tilu genap. Sabaraha? Abi tilu genap. 3 hiji. Celana 3 hiji, baju XL, sepatu 4 genap. 4 hiji. Oh, 4 hiji. Topi. Amang mah kasih timola. Among we kasih timonya. Oh, iya aya diskusi mah beng. Gemo iya hiji beng. Catat, Beng. Catat Akbar. Thank you Bar. Poin. Thank you Bar. Omatnya ulah iya. Telat ngangkat bisa jadi hajat. Bisa kepikiran dia naon kita mau deui. Paham abi mah. Telat nyambut jadi Telat nyambut jadi dangdut. Telat ngangkat jadi hajat. Jadi hajat. Kasanopa teh ya. Kasanopa si eta. Kasanopa. Tapi ieu serius. Ah. Mumpung aya wakil ketua ya. Dalam rangka kita di Koro TV mah ketika aya hiburan pasti aya seriusnya. Jadi pesan we ketika aya dinamika drama setiap kegiatan Heeh. simple sedikit lah, Kumaha? yang besar jadi kecil, yang kecil anggap tidak ada. Nice. Yang besar dianggap kecil. Kadang Yang mau kecil anggap panitia, tidak ada. kadang Benar. Dan dinamika mah setiap kegiatan Pasti ada. Jangan Asli. nanti ada di acara HUT gitu ya. Nah, Pengunjung di acara HUT ya. ketika rumah tangga Ngecurhat lah nges itu Kalau curhat atuh. Itu curhat. pokoknya mah ilmu nama hiji Ya. ketika besar Anggap kecil. anggap kecil, ketika kecil Aku ada. Sip, mantap. Bakal datang panitia ta. Ulah baud-baudan. Tah, Ulah eta. baud-baudan. Bahasa ayeuna mah ulah bapat. mun banget ayo mah bulucun Mulut. Tah, Tah, teh terus? teh ibu ieu teh teteh. Teteh. Tah, terus hiji deui acara anu legend. Panasir aya tuh panasirnya sesepuh urang oge hiji nyieun gosong, 2 nyieun gerak dan lagu nu paling favorit pisan nu geus eueuh di tiap Agustan opret. Oh, opret. bener, Opret.
Kalau Bapak Nasir sekarang bakal dibikin deh. Nah, bakal bikin deh. Dan saya masih ingat kerjaan baheula Mang Uya bikin opret. Bikin opretnya pakai kaset pita kenehnya, nepi ka begadang. Hayang nangan suara kereta api, make mesin jahit mangocin di depan. Jadi kan suaranya jika suara kereta api direkam, jik 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 padahal suara mesin. Kan beda jeung ayeuna mah kan gampang, hayang lagu naon tinggal aya. Pak Nasir jeung sa Bu Siti almarhum Mang Ayut hayang nyieun salagu eueuh di Garut. Ini ke Bandung meuli kaset keur salagu. Pokoknya mah hal anu dirindukeun nya ku saya secara pribadi di momen Agustusan eta operet. Asli. Aya teu tahu naina. Insya Allah kita juga lagi proses record. Wih, mantap woi. Nah, mohon doa ngobrol. restunya juga karena insya Allah kita juga akan mengadakan operet untuk nanti tanggalnya di tanggal 7 September. 7 September. Ih, perjalanan jauh ya. Ini teh musikalnya aku erundu ka orang Kristen gitu. Krik 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 krik. Berarti dia perjalanan Kita lagi jauh. record. Jauh. Jauh, iya. Kalau wihana koropean Nah, Agustusan teh asli, oke Bang, di ya. bulan Juli penutupan September. Justru abi mah ketika abi menuju saset teh abi biasa abi sibuk Nya. ke Hong Kong, ke Taiwan. London. Taiwan. Muhun, Taiwan Jakarta, terakhir. Jakarta menganggap KWC abi mah Jakarta mah ces gitu ya. Ketika abi santai gitu, abi berpikiran ketika gosong teh harus namanya hoyong. Model aku si kawuk gitu nya. Sia bener. Ini, Heeh. ketika si kawuk nama itu kan Bener. Tara Jawa, waktu lagu Garuda Pancasila, saya pemain ngiringina. Iya. Si kamu kesaha? Si kawuk sah, tapi apa sih kawuk? Ben kamu kan? Abi Pernah minto di dia. Kamu kan tos sarita jeung pro-pronan salah satu personil pemain preman pensiun. Oh iya ingat. Ya, itu kan. jeung Kang Iding. Jeung iding-idingnya. Heeh. Intina mah gitu teh. Papang nama kegiatan teh jujurnya kadang-kadang aku berpikir kita segala seperti itu. Juli, Ya. Agustus, September. 3 bulan eta kegiatan kapayang seurna. Heeh. Leres teh. Leres. Udah puji. Seur artosna warna-warna. Asli ya tuh. Seur artosna warna-warna. Kalau nama si Dermawan mau ya. Di Dermawana sur. Bener. Asli. Bener. Jadi bener. hal-hal anu positif mah sumbangan-sumbangan mah lancar. Lancarnya. Tapi utilisasinya eta. kumaha keuangan aman? Tapi iya entah kalau pinjol ya, tuh. cicing lah, cicing. Kalau pinjol. Iya, Pami dari panitia mah insya Allah bisa diatur. Kalau mau dari Tikoro TV menyumbangkan Woi. proposal, bendahara siapkan proposal buat ke Tikoro TV. Siap. Gel. Uang sedih. Enggak gini. Nomor rekening gue. Enggak gini. Listrik gitu. Rancak sudah tagihan acan. Rekening listrik benar. Kieu we ya banyak di Tikoro TV nya kepanitiaan nya catat 8 September acara puncak full kita ambil alih semua. Ya, acara puncak semua di Tikoro TV. Panitia gak usah mikir naon-naon. Geus pokokna mah eta acara khusus Tikoro TV silahkan manfaatkeun. Ya. Saya nyumbangna pas puncak kumpul. Kade. Oke langsung nih acara tidak seurnya nih ada puncak kungkulnya. Ya, pokoknya nya puncak kumpulnya. Tentang budgetnya, ban abi karsan Tikoro TV gitu nya. Eta nu tilu M eta tos catat. Ya. Ieu cenah ke acara puncak di Tikoro kumaha ieu? Upami cios anu resep Berita Sugiarto, anu resep Elvi Sukaisi, insya Allah langsung Oke lah, biasa nama pami puncak teh bapak-bapak ibu-ibu warga teh hoyong teh kieu hoyong ngabungahkeun panitia ada panitia teh tos capek mana diundang Rita Sugiarto ada panitia teh hoyong Hoyong saha. Juicy Lucy ya saha deui Ada Astrid. Aya ge ade Eti bios. ada Astrid Ade Eti. teh pami ada Agai mah gaduh ada Isur gaduh di dia mah gitu Agai gitu. Tapi nyenak Rita Sugiarto sareng Elvi Sukaisi. Heeh, nah. Nangukeun Rita Sugiarto laguna sedih sadayana. Nya. Tapi nabet joget. Heeh. Eta silok kan. Jadi sakumaha sedih urang joget doang gitu. Jadi nya tadi sih ngawakilan di panitia insya Allah support dari Tikoro TV engke khusus di puncak ya acara puncak sok mangga manfaatkeun ya erek alat erek hayang aya band erek aya naon ge silakan Elek tun band.
Sok, request. budget kemarin dihitung sebenarnya Aya, untuk Tikoro aya, TV aya. kemarin Aya, 5. 5 M kemarin teh nya. Heeh. Nya. Terus naik dari tadi 3M. 50. Tadi 3M akhirnya 5.555. 5. Jadi kieu teh ulah ditinggal nominalna tapi sumbanganna insyaallah insyaallah. Selopinya. Nah, Oh, atuh kieu. atuh da acara Di acara Antos. kegiatan mingguanan makannya warga. Kopi gratis aman. Kopi gratis. Kopi gratis. Insya Allah. Rokok biasanya boros teh ya. Ibu bendahara mana ibu bendaharaku ya San, biasanya. tukang rokok. Saat aman. Biasanya teh sok boros nanti pambeget teh sok hoyong rokok. Cenah tak Pabriknya beli eta. rokok. Kanggo Ya. istri Sampai abi teh. Sampai abi di bade juga. di warga santri itu kalau nur mirah mah. Atep. Iya terakhir tadi sih terakhir. Kegiatan anaknya kan we anu tadi mau gosok gerak lagu operet kan pasti aya. Lihat teh eta naon we? Kita rencana yang belum dilaksanakan di tahun ini tuh ada minggu sekarang Sabtu malam minggu sekarang teh gerak dan lagu. Terus lanjut aya hafalan surat. Terus aya malam tasyakur oge. Kita berdoa dulu nih sebelum Eta karnaval. Rutinnya. Rutin sama. Rutin. Benar. Rutin. Dan insya Allah nanti malam lombaan tasyakur aya kita teh. konsep dengan konsep yang baru. Wis. Insya Allah tahun Aya request ya. Naon? Kumaha, Bapak? Biar terkenang. Jadi seperti Saha? teh tanca isina Mang Ebeng teh. Teh Anti. Tah jeung rerengan tampil deui gerakan lagu teh. Tambah mineng tampil wae. Aya. Tampil wae. Kamari gosok. Berarti eta mah gerak dan lagu U50. Tah 50 aya. 23. Seueur di urang teh malahan aya araya lah. Sok tarampil deui. Bae hadiahna dibayar. Alhamdulillah ibu-ibu mas semangat. Sok. Bayar besar. Tunggu, dirinya Anjing ka urang. kutina kok. Teh kenging nanti hungkul. Hafalan Surat azan. Ya itu nanti. Ramadan aya. Ada itu nanti bakal kita Ulang ingat konsep Ramadan. baru juga. Ingat lomba adat ke leutik si Kuntet si Akbar ada cerita nama lomba adat mimiti mah halus ada Kira nih, nah itu. naon bakso tahu politik lomba adat mang uya halus wanter dar teh adar Allahu Akbar Allahu Somad si Akbar terus hiji deui kan panitia nu kasabaraha lah poho deui nya ieu mah lomba adat teh lain ku barudak leutik san ku kolot-kolot tungkul anu kocak saha Om Jack tulisan adan itu ya dituliskan ya mah 88 agar adan padahal adan adanya walpoe pala merek adan serangan dituliskan dari dia kayak Allahu Akbar nervous tah aya keudi lomba adan keur bapak-bapak Kanggo bapak-bapak. insya Allah abi mangiluan Biasanya mah yang merekomendasikan teh harus ikut. insya Allah sok abi mangiluan Bade di ketrok. asal waktu saya abi mah jeung kostumna aman gitu jantan lomba adan hafalan tasakur namanya operet mah berarti tanggal 7 September Ya kayaknya sebelum puncak jadi kita akan mengadakan opera. oh gosok mah udah itunya karnaval berarti ya Karnaval. Hah? Terus naon deui nya? hari Iya. gosipna mah Ke rebutan jalan santai. Oh, jalan santai, Ada ya. jalan santai. Umum. Terus aya lomba Jangan santai itu mah umum. Biasanya mah Kita kalau untuk limbangan. umum. Sampai kalau Terus ada juga lomba lari nanti siang hari di hari Minggu tanggal Lari dari 11 itu kan? Lari dari dari kenyataan. Panitia eta kami nu ngiringan anak, punten. kayak ayo lomba lari di mana tempatnya Di lingkungan sini pencetusnya ada dari Bapak RW. Oh. Kita dari Bapak RW. tapi baheula pernah ngalaman lomba lari kerjaman RW na dihijikeun mah Di jalan. jalannya Di ini jalan, di jalan. 100 meter 100 meter. Hah? naik ngobrolkan food. Hah? Ngobrol lagi. Lagu 17-an. Hah? Anu berkesan teh hiji kegiatan. Naon? Tarik ulur cinta. Kasanova deui. Sanova deui wae. Lain tapi masa eta mah tong dibahas atuh. Tapi intina pengintannya tadi si hatur nuhun oge ka para panitia termasuk pemuda-pemudi nu aya di Koropeak RW 10 ieu tos tiasa ngagagas ngalestarikeun budaya Agustusan nu aya di lemur Koropeak. Hatur nuhun pisan penginten. Nitipnya nu jadi lanceuk anu jadi adi omat
Agustusan ieu ulah sampai ke pareum nya. Ulah pareum. Ulah sampai Kudu ke pareum. teu leuwih meriah teh ayeuna. Kudu leuwih meriah, kudu leuwih Insya Allah. gagah. Lamun mas saya bulan Agustus ya. Nya, heeh. Intina mah Agustusan ulah hilap. Jeung momen Agustusan nu tadi teh geus dijelaskeun bahwa ieu wadah buat rekan-rekan pemuda-pemudi nu aya di Lumur Koropeak keur ngadewasakeun diri intina mah eta. Sareng Ya. tambahan mau ieu. Heeh. Ulah Agustusan wae. Naon deui durasi tinggal anyu wati Iya, terakhir. Otot itu kamera. Acara-acara dulu lagi Rajaban. Cek aja udah sedieun ke sieu mah. Tampil, Da si ieu nu teh kamari sedieun kan lain urang. Eta si ieu. tosok Lain sih sahabat di Kolot TV. Hatur nuhun tos jasa ya tadi sih hatur nuhun nya. Hatur nuhun pisan insyaallah next time panginten ti Kolot TV bisa adi tong hilap oge ka pemirsa ti Kolot TV nya geus olah ditonton pokona mah Ulah, ti Kolot iya, TV nya tapi sakirana Ulah. Heeh. Ulah ditonton ieu mah. Heeh pokona mah kudu ditonton. Heeh. Ngan lamun erek maksakeun nonton omat sadian mixer ni bejeun. kontraksi. Nah, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.